ngademane pakulingan ya pakulingan rana kaget penerahan ningali kaget kagiri-giri ya kaget kagiri-giri Bang Wijaya Kusuma Marasa pala putra kaget ningali roman nyeta pamor Dewi Subadra panonna carindul balas randutut ku Cipanon di kemah tayanu nyarengan bangun alum bingung temanggih tungtung susah taya sudana kirang langkung sasasih tebih ti carogena diungsikeun di leuweung liwung tumaritis itu di pasisian Madukara Dewi Subadra kalayan roman pikasediheun udang-udang Dewi Subadra ngandika gunera ngandika kawadaling lisan pangandikanipun mekatan aduh Akang Semar ayana jang kaulah kedah kumaha payunan kajantenan kieu diungsikeun di leuweung padahal sidik kaulah teh anu ngiring catur di wewengkon Madukara aduh aya anak nu ambuing aya anaknya kedah sabar kedah ikhlas mayunan ieu cocoba sabab lamun dilawan atanapi ditahan bakal nyeri karaosna mendingan tampi kalayan kaikhlasan kedana kumalir ibarat ragrag teu kenging ditahan sok sanaos ragragna tarik bakal mantul di kaluhur ngajumantara langkung luhur ti anggalna lamun ditahan komo dilawan sok sanajan ragragna teu patos karaos nanging hawatos pilih kateuingan salira teu damang lahir sareng batina ayana ambuing nun hapunten sanes mah patahan ngojaya ka nyeri dina perkawis ieu mah sumuhun juraga agan sing langkung uninga Bapak Semar matos pangalaman ditolak ku istri 100 istri teh nolak sadaya di ghosting akang jadi gaduh pangalaman mayunan kanyeri kapeurih teh pun Bapak mah mangga elmuna seueur sugan Bapak mah dinya nyeri teh sok ambek sok malas ih ngan ku seuri wae geuning elmuna teh sok geura taroskeun bisa jadi di pengkeureun mata teh nangis sesenggukan nya Pak basa keur nanggep daun cawu geuning nah teteh cicing ari ngobrol teh kudu apal situasi dan kondisi ningali kaayaan atuh eta dunungan randutut Cipanon keur sedih teh ulah ting diheureuyan sakitu dunungan carindak-dak teh aya akang ayeuna dipikir-pikir lamun urang manggihan jalma nu sedih der cek urang teh duh maneh teh kudu anu kudu kieu ari kitu mah lain solusi tapi anu ngaranna solusi mah kudu mere nyaho yeuh geus tarimakeun wae pan kitu cek Bapak oge iku teh namanya teteh dah kumaha Kakang Semar sasasih lamina kaula diungsikeun luang liwung eueuh batur dah hapun tenun kieu pamendak kamandang jisim abdi mah
lamun urang ibaratkeun salira meunang kasedih teh sumuhun teu kenging dilawan komo ditahan. Ta eta Lamun hoyong cerik mangga cerik sing tarik, lamun hoyong ngajerit mangga ngajerit sing tarik, lir ibarat contoh logika mah lamun urang ngaragrakeun bola ti luhur. Da. Ai bapak jauh-jauh kasedih kana bola, ya Allah ya Allah. Aduh, cik minta penjelasan. Keur sedih kana bola, bola mah meureun maeng bal. Aya Karangken FC, aya Kaliwon FC, aya deui Nanggerang FC, aya PSP FC, aya One Sport, aya One Piece, aya One Suraswan. Eta tungtung nanti Wawan eta mah Wawan. Wawan Wardani geuning. Aya. Lain ting anu geus pensiun. Kumaha maksudna Kakang Semar upami bola diragrakeun maksudna kumaha? Kieu aga. Da, kumaha. Lamun urang ngaragrakeun bola ti luhur, ku urang ditahan, ku urang dilawan gravitasina der berag-gerag teh alon kahandap, da meureun moal mantul deui kasedih teh aya keneh. Tapi lamun keun diingkeun kumaha corna eta bola sok sanajan lebat kana dasar bumi mantul deui leuwih jangkung ti anggalna ngandung harti urang tos dilatih narima kacerik jeung kasedih teh bakal leuwih kuat lamun manggih deui kasedih leuwih ti dinya. Aya eta wa teh. Waduh luar biasa babeh. Nya spektakuler kolot mah Kak. Kaciri wawuh sareng Parusim Puadi ya. Eta 8 bulan gini. Sabar pan menang madu akhirnya panya. Nya Akang. Beda. Pak Ius ta teh guru urang Minang gaul teh. Sok ngerakeun ari sareng anjeunna teh komo ayeuna tos gaduh kalungguhan geuning jadi kepala seksi. Nya Ari panggih teh sok nawaran rokok bari jeung sabatang deui teh gini. Lain nawaran rokok sabatang deui kode teh Mang meulikeun. Eta teh. Tangan di bawah si Kang Uung. Nanging upami salira tos teu kiat mah mangga. Sabab naon? Lamun aya pamingpin, lamun aya saha bae nu nuju teu damang, anu nuju lepat, pomi kawajiban urang anu caketna kedah ngageuingkeun. Da, laras wa. Rarieun teuing kaula kerah ngageuingkeun caroge kaula, sieun lamun caroge kaula ambek. Komo bari jeung popolotot pikasieun sieun ku salaki. Ya, Kulan Akang. kabayang juragan Arjuna ngambek. Kumaha Akang? Pan geuning lemah lembut nyarita ge. Kemayu juragan Arjuna mah. Kabayang geuning Nyai geuning pikahanegeun hayang dirungkad. Komo bari jeung ngeupeul-peureup teh. Nyai kumaha? Aya salam ti Binjai. Eta kudu Jadi teu serem. Mangga. Dah. Salira ngageuingkeun caroge salira kedah salin rupa wujud teu kenging wujud sapertos kieu. Salin busana wa. Kedah salin busana maksudna sumuhun nganggo raksukan pameget janten siga pameget salira kedah gentos nami sabab salira tos nganggo raksukan sareng sagalana siga pameget. Da, laras wa. Tah lamun tos gentos mah gentos namina Perguso aga. Nah, teh ku ngalonyeng wae aya. Atawa Mikel. Sakedeung di dipotong gaji. Atanapi gentos ku Febri Heriadi. Nah. Pemain bola teh. Atawa Ari Gondrong. Eta mah sok ngulinkeun bola. Useup Atawa ngulinkeun awewe teh mah. Nepi nomor WA ge pan gunta ganti ngaranna. Naha. Yayang, Bebeb. Saha deui berahasia. Muka kartu. Ulah sok buka kartu ya. Mangga nyanggakeun kedah kumaha. Tah kieu we. Da, kumaha. Salira gentos raksukan mangga jisim abdi parantos nyimpen dina kotak di pengker tenda salira gerabika. Eta salira can katingali ayeuna tos aya gerabika gera gentos raksukana. Lajeng ieu Dewi Subadra ka pengker anu maksad bade gentos raksukan anu parantos disayogikeun ku Semar Badranaya. Duh.
Duh. Duh, astagfirullahaladzim. Naon aya Akang? Mun aing awewe bogoh yakin. Jang, Kumaha? sarang keong jang. Oh, Sarang keong. sarang heo aya Akang. Kakang Semar, Duh. ieu teh kaula sumuhun salira. Duh. Geuning swanten kaula jadi benten kieu nya. Jadi Robi kula. Jadi robih kieu ningan. Tah. Mangga salajengna salira gaduh tugas geura pendakan caroge salira angken we. Salira teh gentos nami angken ka caroge salira juragan Panengah Pandawa salira teh nu ngarawatan Dewi Subadra gitu. Duh. Ari parantos kieu saha ngaran kaula? Da. Dewi Tri atanapi kumaha? Saha kakasihna wa? Kakasina gentos nyaeta Badra Namrata. Duh. Dupi Badra, Badra teh jenengan salira. Dupi Namrata, Namrata teh anu wijaksana. Duh. Eta wa. Mangga pami kitu mah. Duh. Nyantana tuh. Jadi kaula bisa nyebut Panengah Pandawa. Bangga tiasa nun, tiasa. Da. Panengah Pandawa. Duh. Hutang wirang, bayar wirang. Hutang pulsa datang ke Merdeka Sel. Hutang powerbank datang ke Madrid Sel. Hutang BLT Bansos kade ditagih di akhirat. Lain ganti rupa eta ngalonyengna beuki leuwih di aing ieu. Sugan teh rek serius. Sugan teh rek dinas we. Jeung saha kaula ka dituna? Tah, aya pun anak si Cepot si Dawala bakal jajab salira. Mangga angken bae tah Cepot jeung Dawala teh nyaeta sepuh salira. Duh. Tos wae atuh ari kitu mah, abdi Kumaha? bade lumampah tapi nyuhunkeun bekal. Eh. Gampang jang bekal mah meuli beta ka konter jarum coklat ekstra aja. Kayunya menta. Menang kupon bakal menang hadiah TV jeung HP Android jeung Magicom jang. Menang door prize akan. Magicom ya. Mangga pami kitu mah, kaula bade permios. Mang Cepot, Mang Dawala. Duh. Sumuhun nun, kumaha ulan? Urang pendak tah di luar. Kaula rek nyarap heula, aya bubur nu canda harga sabulan can didaruk kaula. Wayahna aja. Dunungan urang keur gering ku urang kudu digeingkeun. Laras wa. Digeingkeun kumaha? Geingkeun ku kadeudeuh lain ku kageuleuh. Da. Jik indit bralumampah. Wei. Naon aya Deuk ka mana ai Bapak? Ka dieu jalanna heueuh aing poho nya. Maklum geus kolot wa. Duh.